Bismillahirrahmanirrahim. Ieu babad BIMTEK BKBA di Sari Ater, Bandung. Dina ieu kasempatan simkuring bade babadan, bilih seueur kalepatan hampura maklum dadakan. Babad BIMTEK BKBA ieu babad teh judulna ditulis aya-aya dina waktu nu teu lila. Kurang leuwih 3 mingguan menang beja bunga pisan, kapilih menang bantuan afirmasi di ngaranan. Asa henteu kapikiran malah di luar dugaan, kapilih menang bantuan mani asa ngepas pisan. Wese enggeus raruksakan sabab mindeng di tajongan, atap geus loba bocoran genteng loba maruragan. Keramik geus careplokan dinding geus oyag-oyagan, geus waktuna diomean ku yayasan. Barang menang informasi, menang embos afirmasi, awak teh getihan deui unggah poe suraseri. Ngan tetep rada cangcaya sabab acan menang SPK, BIMTEK ge teuing iraha nanyakeun teu puguh jawabna. Poe Rebo tanggal 10 karek rada pararuguh, menang WA jam 10 jadwal BIMTEK teh geus puguh. Tanggal 25 bulan Agustus ayeuna di Sari Ater tempatna, siapkeun berkas-berkasna. Kepala jeung bendahara sibuk nyiapkeun berkasna, sanajan sagala rupa tapi tetep bahagia. Jadwal check-inna jam 2, kade berkasna dibawa, mun teu dibawa cilaka moal cair bantuana. Kurang leuwih jam 8 indit bari rurusuhan, sabab sieun kaberangan sieun teu kabagean. Sakitar jam 11-an enggeus nepi ka tujuan, hate mani kadeg-degan ningal hotel mewah pisan. Kurang leuwih jam 1-an peserta geus disuguhan, mani rupa-rupa pisan tinggal milih kasukaan. Daging hayam, daging sapi, cai enteh, cai kopi, sama semangka melon sayagi jeung rupa-rupana deui. Bubur hayam, bubur Cina, bubur jagong oge aya, mie ayam lontong ge aya, pisang bala-bala ge loba. Kurang leuwih jam 8 dimulai pembukaan, panon geus rara nundutan ngan untung aya kopian. Sakabeh para kepala sadayana bahagia, menang santun menang bantuan BKBA, menang hayang tiba heula. Atur nuhun ka Bank Dunia anu tos masihan modalna
najan jadi hutang negara, nu penting madrasah gaya. Kadeka para kepala sing bener ngagunakeuna, turutkeun aturanana, teu nurut bakal cilaka. Ayu urang ngadarua ka Gusti Allah Ta'ala, ieu bantuan BKBA sing karasa manfaatna. Madrasah semakin maju, kepala teu kulunu, guru-guruna bermutu, barudakna sing satuhu. Bimtek BKBA berakhir, danana geus tercair, transport ge sarua cair, insya Allah moal jalir, insya Allah moal jalir.